Jelema teh wau bisi bangsat saha eta nya. Dek digerawakeun teu wani sorangan mah. Dek kabejaan barudak we ah. Bro ngeunah kieu hirup teh bari moyan, nyusu, udud loba. Naon deui, Bro, atuh da teu kudu loba duit hirup mah. Najan teu boga pamajikan ge kan, bisa nyusu atuh. Aduh. Masalah Dah. Mantap. Bro. Jelema teh wau dihareupeun imah ente. Jalo bikang nyot. Mun bikang urang ngampihan, lumayan tama kesel. Halaki bro lamun bikang mah geus atuh diampihan ku urang. bobo anu nagi. Jelemana hejo koneng nya. Puguh ada kayu bro warna-warni. Lain kunana bisi bangsat, kamar ge tetangga urang kapalingan. Alah si anjing buah-buah dek maling manuk sia. Urang teh geus beh. Ayo. Ayo teh. Ya bener cik urang ngeruduk mau manuk. Piraku buah bapana eta mah nyot. Sok ka mana wae maneh mah. Piraku aya manuk-manukan. Ayo. Kieu mending ge urang tepung geus mah. Tah, nyot, maneh kepung ka itu engke bijil di tukang, ha? Tah urang engke ka dieu, Sep. Maneh bagian luhurnya. Siap, gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan, gerak. Siapa kan hulu goblok. Lewat bangsat, gerak. Maju jalan. Lain ka dia goblok siapa ka ditu. Pohok. Be, abong dudanya dek newak bangsat kudu upacara heula. Bangsat ya, dek mau manuknya. Sanes, abi mah nuju naroskeun ka manuk ieu teh. Dupi jalan ka langit ka palimana nu? Montong awadul sia. Turun. Bisi diciwit sia ku aing sikina. Aduh. Tempat kamari bawa kasau dicolok sia ku aing mah. Kabur. Asia dibawa ke lebes ya sok. Kemana menjadi duda sia sok. Sok sia lompat kemana dikepung ku aing sok sia. Naik we ka dieu ah. Be, eta bangsat lah ka naik. Leuheung lamun jangkung sia teh dicolok sia ku. Turun sia bangsat bisa diadanan ku aing geura. Turun sia bangsat dicuci diceduhan ku aing cuy. Anu beungeut euy nyeduhan teh. Belaguk. Jadi we kana banget sorangan. Sia mah dorak ka timitoha. Kado nyaho HP. Turun sia turun. Kali turun. Dipalengpeng sia ku aing. Turun. Bro, woi. Sia. Ampun, Pak. Abi mah sanes bangsat. Ultraman abi mah salaresna mah. Ampun. Piraku aya Ultraman mok manuk. Urang colok Sep ieu mah. Aing mau rok-rok heuh, dawan. Sok buru. Sia dicolok yang boolna ku aing. Sok urang rojok ku didinya. Tek modal we urang sok kamu dirojok mah sok. Wani teu. Bro, bahaya si anjing kapodolan. Ente beuki teh bangsat. Edet. Bae si Tanyot mah beukieun tuh. Urang bieu si tanya teh. Sok bangsat turun sia. Hayang naon? Ku aing dibere sok turun. Buru turun. Sok turun, kali beres sepatu hurung naik teu. Sok daek urang turun. Urang mah teu loba pamenta asal yang si eta we jadi bodas. Sok bisa teu? Goblok kahina ka aing teh. Aing mah hitam-hitam we, hitam kereta api. Biar hitam banyak yang ngantri. Sia mah ngantri teh ngantri nu nagih, ngantri awewe zaman iraha nu ngantri awewe. Ya. Neng turun we. Urang ngopi bareng pari luhurupan aya, kuaing bere kudu sabatang ye. Yo cokot udah lah we. Tapi kita mending ngaroko we di kita jeung panas gini. Sieun hideung kos si eta. Ulun terus diwasihan udun Bisa mending oge. Nya nuhun pisan ya. Aduh, TSD ieu teh can ngaroko pisan. Turun. Sabageur aing.
Kau mau jeung Cikopi mah. Nah, benang sia bangsat teh. Sep, cekelan kemana ya? Bisa kabur? Ditewak sia ku aing bangsat. Sep, nabet newak aing malin bangsat. Hampura nyot penyaing mana bangsat. Banget mana sih gak bangsat soalnya. Teu balik sia mah. Lakah heureuy. Nyet kemana nyet tawak? Sep mah. Tawak nyet mana tah? Cekelan kemana? Tah, bawa kadinya, bawa kadinya. Sia aing sok cari ke dia bangsa. Bade kopi, bade susu. Ai maneh. Ieu teh bangsat, ai maneh lain saya mah cepet ditawaran segala. Hampura sugan teh tamu. Teu balik sia mah. Sep, kumaneh tanya Sep ah? Teu balik si tanyot mah. Ah, sia mah tara balik teh. Awas ku aing ditanyana nu kieu mah. Sok sia jawab anu bener. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Ganas, Pak. Alah sia bener jawabanana bisaan mana Saruana sia mah teu balik pisan. Nyet, tanya kumaneh nyet? Teu balik sia Sep mah. Ka itu. Sok urang melek nanya nu serius, minta nomor 4 angka, rek nyerahkeun pamajikan. Saruana sia ge ku si Asep kana nomor teh beuki-beuki teh. Iser. Ah, Sep, kieu bahaya anjing. Bisi mawa senjata. Urang arahan namanya. Ayo siap. Siap, orang ararahan lah. Tuh bro, mau lingis Bahaya Sep tuh. Anjir, ya mah lamun ningang kana sirah. Jika gaji dibawa. Raga jimintul rek maehan kumaha tuh bangsa teh. Astagfirullah, ya bedog oge digubuk bro. Halus keneh, Bro. Tuh, Wah, seukeut teh. Nah, ente lain lama ka mitoha, lumayan. Jangan deket mitoha. Pikachu wae digubuk bro tuh. Nah, atuh mang moal nu kieu jang naon rek nulungan amun mang ngabangsat. Moal lu kieu mah. Aduh, atuh ulah ieu mah nya entong berbina mah. Abi teu tiasa bobo teu aya ieu mah aduh. Sedih atuh ya di Jabal mah. Aneh wae bangsat teh kada berber bogoh maneh mah. Tong loba pamenta jadi bangsat mah cicing sia. Bisi diodet ku aing. Bro, lamun hayam bagian orang bro, ya mah. Resep ka hayam ente. Tuh, tinggali boolna. Mulia. Tuh man bro bangsat ki mah. Tong nyet. Teh, geus. Tong main hakim sendiri. Cekan bae itu. Tong main hakim sendiri, sia teh keur maduda, sia keur di penjara kumaha? Saha nu bakal ngalongok? Tong diteungeulan. Kieu we nyet. Daguan jeung si Asep urang rek laporan lah ka Pak RT. Beh dibawa ke kantor RW lah, ya. Awas jagaan maksatna, Bro. Cik bae laporan mah ku aing jaga jeung si Asep. Nya, awas bisi kabur kada Sep. Di situ jaga. Kunaon atuh jang maneh teh. Ngora-ngora geus ngabangsat. Lamun pingkeun deui mah rek ngabangsat teh bebeja heula. Ameh puguh nu bogana neanganana. Sok sia jujur, sabaraha kali ngabangsat di lembur urang di dieu. Namanya sakali, ayeuna sakali, kamari sakali, tah mangkukna sakali. Janten anger sakalinya. Minang atuh aya kitu mah. Bawa pamajikan aing ge dipaling ku maneh. Entak aing hirup jadi ngaduda. Teu mungkin, Pak. Abi mau pamajikan didinya. Da abi mah teresep ka sasatoan. Abi mah panormal, Pak. Pepotongan sia mah da siga bangkong teh nyot. Matakna ge bangsat ge teu beukieun. Bu, pepotongan aing pat disarokeun jeung sasatoan. Bener pisan. Kunaon atuh maneh teh bangsat, ngabangsat dengan gawe nu lain we atau nu halal. Kan naon we atuh bangsat. Usaha mah nu penting mah halal. Pos abi anu rongsokan ge keureuy we nu penting mah halal. Nya da kumaha atuh nuju seueur pangabutuh. Jeung sakola ieu teh butuh bayaran di barudak. Aduh, bade dikaluarkeun cenah mun can dibayar teh. Can Bang Emok ieu teh aduh seueur bayareun pisan. Kan aya indungna budak teu kudu ngabangsat. Bangsat, usaha mah kudu duaan, saling we atuh jeung pamajikan maneh teh. Nyata ieu teh mata ka bangsat oge. Ditinggalkeun ku pamajikan.
Makanya ngurus budak. 12 budak teh ah. Sedih. Gelo, maneh salosin eta boga budak maneh. Teu nyangka maneh mah bekian Nya bingung itu. Aduh, kudah kumaha nya abi teh. Baik mah ngari kitu mah sanasib jeung urang. Urang ge ditinggalkeun kabur mang ku pamajikan ge. Sing sabar we anu mamang. Nyamang orang siri doakeun we da sami abi ge pada duda. Tah ayeuna rek ka mana mang geus teu dieu teh. Cing abi rek nanya. Ah, rek barang siar deui we aya meureun ah. Da kumaha itu jabaning jauh. Jabaning budak ieu teh keur arep-arepeun meureun di bumi, nungguan di pasihan artos yang bayaran sakola. Duh karunya teuing mang. Hampura abi ngan bisa makelan sakieu ya jang-jajang budak. Hampuranya. Ih, Aduh, nuhun pisan aya ditampi ku abi. Asing babari menang jodona. Nuhun pisan ya atoheun budak. Nya tos ieu teh sakola sidikan teh gaduh kenge bayaran ieu teh. Nuhun pisan. Alah uihna ka mana? Ya lumayan tebih ieu teh euih teh ka Bali abi teh. Tebih geuning mah dugi ku 5 jam. Tos teh anggora mah abi Bios kitu ya. bios. Nya atuh aya kitu mah. Nuhun pisan nya. Sami-sami. Nya nuhun pisan aduh ya nuhun pisan ka sadayana. Ya di kantun heula atuh nya ku abi ieu bisi ngantosan di ditu murang kali. Hatur nuhun pisan. Sing janten barokah ieu mah nya ka sadayana hatur nuhun. Nuhun nya di kantor ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, hati-hati di jalan. jalanna. Dadah. Udah. Tuh aya nyot anu leuwih ti urang nasibna nya budakna salosin nya ditinggalkeun kabur ku pamajikanana. Untung urang mah teu boga budak Sep, abayangnya tinggalkeun ku pamajikan budak riam. Abayang gitu untung urang-urang mah teu boga budak. Sep, cek Pak RT, bangsa teh bawa ke kantor. Bisi diamuk masa sia di dieu mah. Bangsat di mana, Bro? Maneh ngalenur? Jeung bangsa ti mana? Bangsa teh tadi, nu bangsat manuk. Ari maneh? Ka mana ayeuna? Alah sia poho, Bro. Panya teh lain bangsat hanas dibekalan 50.000 kurang. Tuh, ini mana emang duit 50.000 aing mah motor dibawa.